dipulakan orang lain pisalameun kumaha sakitu yuk urang sasarengan ngajalan ke suatu kewajiban minimal aturan tinggalaan tina kabodohan sekolot paling modal teh kudu naon ibu ari modal teh kudu naon cenah seru-seru kudu ale kantos ale maksud kantos ya karena ibu ulah bodoh katoto ada seperti itu. Sabab kurang ibadah, teh geuning kudu nyumpulan kana syarat beda rukunna. Bila mana urang make syarat dan rukun pasti bakal aya ilmuna. Kitu berarti urang teh ibadah kudu make ilmu. Lamun ibadah tanpa ilmu bakal ditolak. Ibadah tanpa ilmu ditolak, lamun ilmu tanpa amal disiksa. Jadi ibadah tanpa ilmu ditolak, ilmu tanpa amal disiksa. Berarti ada yang boga ilmu kudu diamal. Gitu kalau ilmu bila amalin kesejari bila samari. Ilmu tanpa amal ya tabuhan enak tangkal tanpa berbuat itu ada kita teka pentan dina kita coba kawan tadi syukuri tapi nyata lamun orang meninggal karena salah seos kita disebut itu ilmu atau ilah aduh bujang-bujang orang nyata mah bau kebina-bina nyata mah dasarnya kudu ikhlas karena urang kadang-kadang ikhlas bahasa kadang-kadang hayang kaciri. Gitu. Cek sebagian Ibnu Athaillah al-amal usulun qaimatun. Ari amal teh mangrupakeun bentuk anu jengkereun. Contohna lamun urang ibarat jasad. Wa arwahuha ari arwahna nyaeta naon? Ikhlas amal tanpa ikhlas seperti dasar tanpa sama ilmu atau Allah makitu kadang-kadang mah amal teh ya sentiasa ngajaga jeung ngariksa tina perkara anu mata karusak kana ganjaran eta amal masih kena sok dilaksanakeun bae sakedik teh urang sok ayatnya osok ibu osok ria aya katempo ku batur katana osong kana tah bila mana itu berarti lain teh ibadah lain cara daek turun ka Allah tapi bila mana dibarengan ku urang ria kau gitu teh teu aya ganjaran gitu walaupun urang salat getol diancam fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahuna alladzina hum yurauna wa yamna'una mahum geuning salat mah teu kakantun tapi ngan hanjagal eta jalma nu salat ria da eta teh diancam ku neraka we teh ese gitu rek ngajalankeun teh ikhlas ese gitu ngagusahakeun urang teh ayeuna urang semata-mata ngajalankeun parentah Gusti Allah bari karena Allah. Mudah-mudahan urang sadaya kalina saat anu anu bakal anu urang taat ka Gusti Allah jeung kadituna nuturkeun kana sakumaha anu disumpikeun ku junjungan alam nyanyikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangka dijadikan nyata ashabul jannah artina ahli katuhu amin ya Allah ya rabbal alamin. Rutina ibu sakitu bae kabiaturnya mudah-mudahan sanos saeutik aya manfaat sareng faedahna ngomong ke urang sadaya khusus kusimkuring madugikeun